ayata alukna kama rukung kulosoe kana sifatna ayat Allah anta ayata alukna kama rukung kulosoe kana sifatna ayat Allah anta ayat alukna kama luhung kusoe kana sifatna mustahil di Allah lalawanan ayat nyata mustahil di Allah ayat maut mustahil di Allah lalawanan ayat nyata mustahil di Allah ayat maut mustahil di Allah lalawanan ayat nyata mustahil di Allah ayat dalil akli sifat ayat di pangeran eta piyeku anjon coba pikiran dalil akli sifat ayat di pangeran eta piyeku anjon coba pikiran dalil akli sifat ayat di pangeran eta piyeku anjon coba pikiran ayat Allah anta ayat alukna kama luhung kusoe kana sifatna mustahil di Allah lawanan ayat nyata mustahil di Allah ayat maut dalil akli sifat ayat di pangeran eta piyeku anjeun coba pikiran ahli pangaosan ibu jumaah anu ayeuna rahmati Allah di sana ahli pangaosan silaturahmi jeung bahasa ayat Allah anu teu aya sahalukna kamangku ngumpul ngasakeun kana sifat mungkin mikirkeun na di hirup Allah mah teu aya kana makhluk ngan ngasakeun kana satu sifatna jadi kudrat irodat ilmu hayat teh asa kahat iku akal ayana sabab hirup di alamna dalam merawat kehidupan umat ayeuna kasifatan kudratna ilang jeung bumi laku teman kudu hirup ayeuna tah Allah kasifatan sifat ayat di Allah teh aya hirup nu aya hirup kadang bisa dari bumi teh lamun aya ayat itu beunang hirup kalau nak hirup kasih akal urang bahwa di Allah teh aya sifat ayat ngan ayat Allah mah itu seperti ayat urang kan ari hirup urang mah amokan ingkes-ingkesan dimana dia menggeus amokanana teh pae tapi aya jalma teh amokanana geus eueuh mun teu pae mangan ka paehan cara nu pae nu pujin disiapkeun aya teh sifat pae dimanian dirasa pae dengan ingat aja tapi katempuna kurang mau disiraman dibungkusan
dikubur. Nah, terus kami itu tahlilan datang dari dan pae tak. Hirup kene, nanti siga pae. Maka kemudiannya maka disiraman ingat kuring teh, nanti bisa ngobrol cara pae. Mata panang dibagikan tongkuru dari ruken agama ekan geus pae moal paritekannya harta manana ke arah-arah manehna eta bagikeun ka warisna ari karep papayahan matosakeun ata jalma ayeuna poho ka alam dunya sare sok dibagikeun hartana teh jajan pae. Kendalian asli kita saya bukan heran. Eta ieu kuanjeun kebahagiaan. Kendalian asli mah dari akal. Kalau akurangnya dan kulitnya bakal kacau. Kan hari dina hirup dan maut mun Allah maut moal aya kudrat jeung irodat. Lamun aya kudrat jeung irodat moal ayam dia luar di moal dikasih tunjuk dia satu kali Allah ya kuda bisa lebih bisa jelas dong itu asal kurang dia asal hidup wujud sudah tahu dia wujud dia kurang dikasih ilmu istri ilmu pemuda ilmu rumah ilmu sapi ilmu jelma kita sebuah karep tinggal di Allah yang karep mah mau diwujudkan ku Allah saya dikasih jelma tapi mungkin jelma nah ada hidup di manusia mah ayah hidup di bawah kurok kehayawanan ayah hidup di bawah kurok kemanusiaan ada hidup di bawah kurok kehayawanan mah mikir kendahan we diupakin bertindak berpangkat mikir jalan balik kalau ke akhirat cara loma tapi mungkin cara diri yang putih jauh tapi begitu nanti barapan terpas we dengan kamu meret cara sebenarnya cara itu putih jauh tak sama roh kayawan orang di bumi yang hayang kasawa dihabis. Ini kita kawin tapi umum ini kasawat yang ningali paret terdimu namun tok kawan itu paret montok. Kadang kita montok bakal harus buana bunga warta aman kita ningali paret montok bangsa dia legana saya bata tidak aku cuma tonton aja mah. Jadi rencana kemudian satu kilo tinggal bersahat untuk tinggal jual kena tarik duit kemah 2 kali kieu tahun kemah ka eta mah kehidupan we buku di alam tidak eta na dibawa dharma itu teh pura kahayawanan beungeutna ge beungeut hayawan we dayo kemanusiaan kumaha atuh mun urang teu di bumi abdi teh kuali dama manusia ayeuna aya kahayang ningali kasawa paesa hidupmu bualo dia yang jadi gue kasawa abis teh bualo dibisakeun nalengkakeun bualo disakeun ningali teh bualo disakeun lain rupa teh koi sawah pae montok menang ilmu ya kodir das nu bisa ngamontokeun pae sabab lain pae bisa montok lain montok bisa nyen pae tapi Allah ngadamel pae jeung Allah ngamontokeun kana pae. Tapi harus berbuana atawan kumah bandungan we. Cek awan dia berbuana atawan sama anak parang sapi. Coba kalian dia nak ketika montok teh. Yolo we sapi. Dia ngamon saya di kayu ngamon jam 11. Beres we sapi namanya atawan lempes we. Sama milik sapi mun urang bandungan. Saya di kumah kalau kalau itu milik sapi. Mana masih cing untuk disini gemuk deui kamu kurang ingat kata wanita di kodi mereka tersakit kuali zaman nase mau keueur kanu sare dengan non semua kasapina mau keueur da kuali jinanya terparah tapi malah alhamdulillah muga-muga ikan mah anu ngamun sare deui
Nah, James kepada imut ke kafe. Kalau wali di akhir ada management di mana panenan boga sapi, geus datang ke menang urusan ngeprak-ngeprak asan. Maka alhamdulillah muncul ku sapi mah kuring teu kudu ngeprak tanggal kene sama mah kudu bedanya. Tapi ku sapi, kali ini boga sapi aku buntutan. Apabila musuh buntutan boga sapi kate boga sawah nyuruh kanina sapi sapi nubat sawah. Kemudian dijual ke berbeda heula mamang sapi kuring rek dijual. Jadi mun beda ka kuring pangga tuh ada sapi teh. Nah, kan aya pae kuring kana buntutan mah. Jadi kuring logo kanina sapi. Kalau itu cara, itu cara diwaris tomat. Nanti kan sudah, nah, sifat 20 lagi biaro. Kasih bagi obat itu dia kepada dia mahani gimana? Aku sunnah wal jamaah butuh apa? Mau pulang nanti lagi sunnah wal jamaah dan apa nanya ke sifat 20 untuk obat kalau dikil keadi kata tengah kabaraya kajian ya bisa menjawab obat rasanya nanya ke kajian ayat kemakaira mundur sunyamut kurang kangkanu deh mantuan orang kasih kajian yang ditanya wadinan memang air malu kan dulu mantuan jawa tadi hayang naon yang diberi terang dibuat 20 dibagi opat dia dengan nomor Allah makanya anda tidak dulu lumayan nikah kasih nama nanti tekipo nanya ke murid gimana tuh bisa ngajawab gitu nanya apa dengan dengan bahwa kurang bisa jenis batu dengan jadi nilai ini sebab warga tidak tahu apa tidak yakin nunggu tereng kasih mamalu pas aku berjurupan tapi keliru kalau ada tinggalan dari awal nanti semua akan memahami tapi ada